Nges 2 menit ih hitut si anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kieu pemirsa non sih pemirsa jadi salah sih. Jadi penting ayeuna teh mati lampu. Anehna di dieu teh ari mati lampu parowek. Poek tuh. Tapi lamun listrikna nyala caang. Anehna kitu di dieu mah. Bener tuh? Tidak. Jadi malam Idul Adha ieu tah caang sih. Malam Idul Adha ieu urang teh paroe. Tenaon terang eta sebabna kunaon buah? Ieu listrik mati. Anu mati teh lain lampu bae, kulkas, kosmos, hau oge mati lampu. Tekerang eta kunaon masalahna. Atuh ja kabel na jangan terputus. Nah, urang eta pakai ieu. Naon eta? Ya nyawa lilin. Nan ngepet. Ieu sadayana di kampung teh. Lamun mati lampu sok warehe. Anehna. Paling rame ku bangkong. Mantap. Jeung deui ku jangkrik. Tah kadang jangkrik. Krik. Jadi gitu anehna. Jadi stres cingeut. Jadi urang tina video ieu urang teh ngobrol bae teuing. Ya urang rek nyeun film pendek. Artisna tah araya kabur. Kunaon boa? Geuna ieu doang hiji ya cinger. Ini cinger ya. Nyeun film pendek cinger ieu pan. Atuh lamun film pendek pan kudu duaan. Can urang sebagai kameramen muhna. Palamun ieu doang artisna atuh isi ke manjing saja bangkong. Kan resep. Dalam aya duaan aya tiluan kan urang kameramen hiji eta modelna 2. Jadi kayak lamun hayang tiluan kepada bisa ganti-ganti. Gitu dan muka hiji sekolah. Muka 2 ngedul. Muka 3 cinger. Oh no. Sekolah teh anana omadat sekolah si Udin eueuh eta mah. Asal mana bawa. Eta mah geus bawa ka bogoh meureun. Jadi poho ka urang. Jadi anu kacil teh ieu mele. Bohongan ini karena urang mah teh lok ngamele-mele ka batur. Sanyan si mele ge urang teh ngamele-mele. Amlalagaan. Atuh kumaha? Urang tadi ngacoblak bae geus aya 1000 kata ngacoblak si marepe bae. Tuh, repe bae. Mun teu ngomong urang krepe gitu. Krepe. Teu ngomong sih mah. Cing we. Andeleukeun. Dong heumeuleung. Di urang ayeuna mah urang ngobrol bae. Mumpung poek lampu. Mumpung encan ka masjid. Urang ngariung. Urang ngobrol heula. Atur ngopi-ngopi. Sia ulah polongo bae. Ngomong anjing. Jadi kieu tah lumayan geus 2 menit ih hitut si anjing. Penjara suci ngana mah. Namun cek urang ida mah di kobong, tapi mah kobong naon? Kobongan. Sakut dipeutingan gitu. Aing ngaji mah. Aing ngaji mah atuh kerek mah daek kitu ngaji mah. Karena ge urang mah sifat manusia. Minta digebrag atuh lanjut bae sareh mah. Ai digebrag mamarahan pan kalakuan si eta tah aing mah. Atuh urang mah kuna mah geus kolot inya sia tah kolot aing mah budak keneh anjing. Muda ya. Hai. Nila orang kelaparan, Bung.
Jadi cukup sakibae obrolan tina malam ieu teh. Abdi teh namina Ishak Akiki. Ieu teh namina Dani Rioi. Jadi kami segenap keluarga besar Kehead Project mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Hatur nuhun. Cekidot.